Hayu, urang tunjukkeun rasa cinta urang ka budaya Sunda. Tong hilap subscribe-nya, sareng hayu urang mimician perjalanan budaya anu seru yeuh. Siapa? Ulah kaget ya kurang ajar. Duh, ribut ya. Kade dawana euy ah. Mangkaning si eta mah asa disaingan teh. Si Ajau teh euy. Si Ajo. Ulah kaget seuing euy. Ulah kaget euy. Aduh geuning ieu teh sepuh. Semak aturan rawuh tiuk sia. Lujeng teh banget. Sudah wal jamaah. Nah, eta zaman kiwari teh kitu, nempo golonganana, nempo eta. Udah Islam somohon. Gening teu ngukut onta. Sanes di Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam sami gening teu mawa kenceleng. Ngahina sia beunghar Islam deuleu. Di kepung da walai urang ieu. Ulah kaget euy datang ka dieu euy. Sumuhun wilujeng sumping sepuh, wilujeng sumping bulan sepuh. Ngaku kolot sia ka aing tapi sia teh munafik. Munafik naon maksud teh jaingan aing. Teh kadu geulis sia jeung jajar sakalima. Geulis sia jaingan aing teh can aya TV-TV aja di dieu. Goblok. Deuleu aswatama mah sia. Buru-buru hideung. Deuk. Ape ganti-ganti. Ye denge deuleu sia aswatama mah boga motor gede. Eta ukuran teh euy muka pasantren teh. Usaha di ibadah. Ngan ukur dipake kedok agamana teh. Ya dengekeun ku siling dola. Ulah lalawara we peka agama bener. Hah? Oh, kata oge. Lain lalawara ieu jelema kanu leuheug ieu. Jadi ningalina teh kana kuleuhna. Udah dengekeun perkara nu dicaritakeunana. Ulah ditinggali jelemana. Sebab lamun ningali jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Kapiheulaan ku ngewa sanajan ngomong bener da ngewa ka jelemana na moal digugu. Sebalikna kapiheulaan ku resep sanajan salah digugu Eta euy dah kata jina hukumnya ieu. Dihargaan ke dunya we. Dunya dihargaanana kumanehna mah. Padahal pangeran oge ya dunya gerak perbudak ku maneh eta manusia-manusia anu sujud ka maneh eta kana dunya. Ya dunya gerak sujud maneh dunya tuh ka manusia-manusia anu eta salilana manusia teh bakti ka kami. Ya. Sabaraha persen agama Islam di Astina? 80% euy. Mayoritas deuleu. Saya nah makanya nanyakeun gitu tina 80% agama Islam di Astina sabaraha persen tah anu bisa maca Quran nya kana 50% gitu nah nurun tah ieu mah tina 50% we anu bisa ngahartikeun tina bahasa Quran kana bahasa urang sabaraha persen 20 euy tina 20% anu bisa ngamakeun tina Quran sabaraha persen 10 nah jadi leutik tina 10% sabaraha persen tah anu bisa ikhlas dina ngamalkeunana
tina 5% sabaraha persen anu karena Allah dina ikhlasna. Orang Yahudi ge sok barang bere ikhlaseun kitu cadang tuh karena Allah. Nah bisa ngitung nepi ka pelarinya sering geuning no. Naon sia bisa carita kitu kuring rieu nu dicaritakeun. Geuning aya panita di negara Astina, Bisma Anjeun, Widura kabeh pemuka agama. Nah kajahatan beuki loba. Nu korupsi beuki meuweuk. Mana buktina ieu teh? Kurang ajar kau kira aing goblok. Tuh kadinya kalupatan teh kena ambak. Rasa di bibir. Dumeh bawa batur kana fishing lumpatna kerdil anjeun. Blog sia ngahina ku bapak aing. Naon bapak aing teh kerdil. Apa deh? Kumaha tuh udah ditarima ku nafsu dan dilieur ka abrina ge. Lamun dek ditampi ku nafsu atau tong sumping ka dieu pikanya diri sorangan eta. Ai lain dek ngarug-rug kuring mah. Na teh sieun sia kitu, mah make sieun. Dipaehan sia ku aing. Atuh tong ngarepot keun teh dipaehan ku anjeun ge kuring mah bakal paeh. Wala. Tadi tarima nu itu mah galedek teh. Ada antap urusanana dek ambek dek henteu. Ngan sia teh diarah. Na sieun da teu diarah ge bakal paeh. Tapi benar iku itu teh. Ari ka paeh teh sieun. Nya sieun nya geuna loba keun bisa ke sorang. Ta eta sieun paeh ta. Pondok pikiran teh urang teh lain penduduk asli dunya lain di ditu urang teh diumarakeun sanajan batur bangsa beda Belanda, Jerman, Amerika, Portugal, Arab jeung sajabana urang akhirat ngaran-ngaran manusia mah apan innalillahi wa inna ilaihi raji'un di ditu urang teh saliwat di dieu mah na make kudu sieun asal orang dina hati ulah ngewa ulah dengki kan antep batur mah jeung asal orang ulah benci ka batur lain batur ka urang mah sebenarnya teuing urusanana tapi ulah dipancing ka benci batur jatuh pikanya pecakan pikanya norna juragan 10 abi teh nya kasih teu pikanya aku sia ge aing balobar pikanya tuh kadengen tuh Wararima kumaha eta tidak wala keur nu kupur moal aya pitulung keur dirina apa kupur tidak kupar tidak tertutup jiwana tertutup ku ameh ku heueuh ku mewah eta panyakitna teh bari eta manehna teh panita loba muridna teh maka kapangi kedoknya bedok lamun gitu macarana tukang leletak teh ya urang teh ka raja dorna teh bawa dari agama anjing teh begini geus ulah diomongkeun wungkul aing mah dina syekh kapi ulaman tujuh teh geuningan tukang leletak ka raja teh anjing disebutna tadi kencangkeun teh ulaman tujuh teh kencangkeun teh anjing baru kata urang anjing anu buntutan ngigicri padahal tukang leletak ketika raja tadi nanti tah di lemah dieu wayahna ongan maneh mancing pasoalan ieu tingali wala dia balad anu geus ngepung ieu tempat dek kumaha maneh dek minta tulung ka saha Allah ka saha Allah cing sok sia buktikeun Allah cenah nulungan sia mangga pada kumaha sakarepmu aku ladeni tewak goblok sia duh ngagugu nafsu aing hayang aya kasih aya paingan eta teu bisa nih ka si Sumanto benar aya kasih aing da beuki daging dorna demi Allah sok bakat tingku geuleuh kitu makan tuh geuleuh kade kepengaruhan
Wala ka pancing. Teknya sia kata mah. Dek bener mah aing teh sudi ah. Tekuan. Aing kieu teh teu kuat da aing mah. Kapancing. Keluar euy, keluar euy. Keluar euy. Urang takdukeun deui saha nu hade saha anu goreng. Yuk. Ayo euy. Wala. Naon? Sahabat-sahabat Nabi ge geus diamek dulu. Aya nu aturan mimitina masa acara jadi sahabat pemaihan anakna. Tade ka teu naon euy. Jadi sahabat sia we ah. Bae. Pokona mah aing mah kabelaan sia we bener. Tade ulah nu meh kadulur. Henteu. Henteu karasa teu bae dah. Alah, pokona mah sila bisa jarita mah aing mah hese ngomong begitu teh. Ningalikeun ku dewek lah. Naon kang? Ribut, Jeung aing ributna. kemudian si Eta apa? Aing mah demi Allah euy, geuseuh teu gelut. Lamun di dede amung aing minang gelut. Moal mampu loba-loba tinggi mah. Nya tukang teh akeun tenaga. Dirembuk. Iya. Aya helikopter ya. Alhamdulillah. Tenang, Bos. Tenang. Kumaha itu kasepuhan Rasidorna? Kaula den nindak teh kahiji. Rakyat kaula diganggu. Sabab kaula jadi lurah tamtama tepikeun melaan negara jeung bangsa kaula. Salaku stabilisator jeung dinamisator. Urah naki serangan di luar negara jeung di jero negara. Anggap eta jelema nyerang ka negara Amarta. Sanes bade melaan abdi rakyat. Maneh pan rakyat kaula. Hei! Nganon suka anon bebela. Nganung harti sidawala teh aya izin ti maneh. Saha anu rek ngaganggu negara Amarta. Saha anu rek ngaganggu rakyat kaula. Kaula salaku tamtama negara ansur lebur papan kari tulis daya lengan. Hebat euy ngahiji ka rakyat Amarta jeung rakyat jeung pemerintah. Geus sahak jeung sakawajiban manunggal pengen maju atuh. Paingan pesat. Anjir. Hei, mun itu awakna dulu. Lebih kan norok itu liang pedut. Ayah anjing. KPK haluan. Aduh. Lebih kaki itu liang pedut. Tertega ngalawannya. Ampun. Wah. Luar biasa aja dulu itu. Wah. Nepi kangen sakeap. Sidawala janji cek dorna sama cenah Allah. Aing hayang gara datang Allah euy. Melaan. Ing angin ka Allah. Pusir. Yes, geunya jelema euy. Borong merong aing ka itu.
Cek dileueun mun nya ieu. Dianggap naon. Aduh. Ih, anas merong ka itu. Aduh. Saha ngaranna? Kuring. Ya, aku anu ngasupkeun kemari teh saha? Ka Spanyol. Si Nano deh. Yo, Udin. Sok aya ya jeung aya. Urang patutunggalan hayang di dieu. Sok sia. Mending gelut atau mending silihina? Itu yang enteng teh. Silihina kumaha? Silihina silih letek kalau mau ambak kata eleh. Enteng kan mematikan. Enteng mematikan. Nu ambak eleh. Jadi sia dor. Aing hayangnya dek aing heula, dek mana heula? Sultan Hom pipa kali ya, hom pipa. Eleh itulah. Aing heula berarti, masa aing eleh. Ini pohon dia eta hom pipa itu. Sok saya memitian, sok. Sing parah kan dia. Si cacing sia tete beda ti cacing koot, si cangkilung, si dekok, si goreng patut, si hese nyatu, sia teh si bau pelek, si gede waduk, aing ge nyaho ka kanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduh. Cacingan waduh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge menang mau. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudak-udak di lemah deuleu sapangalengan. Sabab sia teh mau ku kol 2. Tina truk mangani rek irit pisan teh truk teh sia goblok. Abina-bina teuing wah kuatan. Kuatan euy. Itu boga acara terus aya kene si geus teu payu Are-are gitu. aelehkeun ku anak teh ieu aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aya juga belum pakai nyos Di lubang anggur aja namanya. harga sia teh dileleh keneh ku dalam diajar itu teh sia jadi dalam calung teh dajeun ngakan daging ayam atahna sawa tulangna ah kuat deui geus ya ho maneh inung maneh ya ho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa tapi sia teh tina boon Abi bari. di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadi sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui ngahina inung aing ambak eleh tumpah aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui parah Gusti sekaingnya Gusti kahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok aduh alah bubunangan euy
nyaan itu Kurawa ngadon malalabur Sep sadaya. paingan atuh paingan tersangka sarapuk samerang nyamuk paingan diamar kahirupna maju tentrem Gusti dageningan geus manunggal antara pamimpin rakyatna oge angkatan bersenjata sahak jeung sakawajiban pemerintahna bener-bener ngabdina teh luar biasa ka nagara jeung ka bangsa syariatna diwakafkeun jiwa raga keur ka nagara jeung bangsa tersangka gening tersangka hancurkeun bae alhamdulillah kan hebat gening agan teh ya agan jika mau ya agan kan ya mudah-mudahan agan jadi pemimpin Didukung. pangeus deukeur saneh mudah-mudahan pemimpin negara margi nami agan teh Gatot Kaca nah Gatot Kaca teh salapan teh salapan margi agan mah cenah pemimpinan mah lo bakal bener lamun geus anu ngaran angkana salapan margi agan mah cenah ngagerem mangrupakeun hiji gerem hiji sima salapan naon ku eta juragan Gatot Kaca gororek dipasangan ku aing Kana togel wae sih. nya bakal bener gitu mudah-mudahan we atuh cingnya kapan Amin Rais di salapan ini jawab sia sok hitung ku sia A Hiji da M 2 I 3 E 4 N 5 R 6 A 7 I 8 S salapan oh jadi Amin oh iya Pandina tulisan lagi gitu. si gareng mah kumaha kan alih itu raja tuh oh rajana anu goreng banget rata-rata anu goreng banget mah goreng adat tika sebelum goreng patut Yang cempela. jahat Cempela. bangsat Panjang kokon. tara mandi anu naon anu goreng banget oh itu lain siap Lain di belak-belakan. yang nyekek ya ingat saya tadi tuh hebat punya Sang Hyang Nurputra Penyo aduh Kerjaan. tulungan Tulungan. Aduh, lu geus kabela urang dalam. dedeh teuing agan ulang kunaon agan lulus tuang heula Atos tadi oke. sing sia model abdi wayah kitu datara di eta teh tara keras geus nya montong ka awewe wae kalakuan teh ih ayeuna mah geus kolot ui mah geus miyuni anjing naon geus miyuni anjing Naon di anjing teh? ih kanu di imah mah pan anjing teh ngeluh kupat kepot tapi aya tetangga mah jojog we goblok kayak itu nyikah
Aduh, dola gan bot tulungan bot. Ini kuda we. Oh, aitan ke Mas Titik. Silaing lagi tulungan. Bener. Silaing dina hate nyampe ke dewek nu tarikna. Aya boga bandera. Angkat bandera aing di dieu sakali-kali. Jungjungkeun nu jadi lanceuk. Junjungkeun nu jadi lanceuk teh. Sugana abus kana koran, Aingnya ama kadulur. Ladina wae kebatur teh. Sok atuh omongkeun. Gas. Ieu. Upami di percanten mah sidawala teh salarasna mah dipiwarang ku abdi. Sagala ilmu panemu teh ti abdi sadayana oge. Ngan abdi mah tara demaukeun maneh. Ai sanes kitu teuing mah kaca Dirbang Bantara Agul. Ilmu di abdi sidawala kuncina. Waras temani jati-jati teu bakal waras suluya. Damang agan. Ulah ngisinkeun. Enggak, ulah kamalinahan kitu ah. Sieun urangnya. Damang agan. Ya, seperti oke. Luar biasa ka ilmu teh bot. Cek abdi oge teu somong abdi mah. Hebat. Musuh mah ketika lulus deui, ku aing ngomongna. Bandera aing angkat. Bener eta teh. Lulus kan? Ulah Allah. Kitu kan teu somong abdi mah. Teu. Subi. Tetepe abdi merah putih bandera mah. Cagerkeun deui pot. Cagerkeun deui pot. Damang. Lah. Ulah ngisinkeun ah. Sing ulah itu dilegok euy. Kumaha mun aing ngaliwat ka dieu Cicarorowok jeung tukang tipu. Ulah kitu euy. Damang kan. Tuh nya. Hebat. Kade ulah lalawara kan. Nya CDG. Cing. Kaula teh hayang jeung musuh. Kumaha teh? Lamun teh mah kaula mangih musuh ke kahareup teu boga ilmu kitu wah. Cilaka. Kalimahna tuh udah apal heula. Sabaraha poe di puasana ilmu abdi mah bisa kontan. Ayeuna kalimah apa? Ayeuna ditawajuhan ku abdi, ayeuna mati. Itu la ilaha illallah. Sekali jadi. Kumaha kalimahna? Sok apalkeun. Dek dicatet ku ati sanubari kaula. Iwir dina gawir. Sok. Iwir dina gawir. Nini cing balecir. Kelana kumaha teh? Apakeun kalimahna eta? Karena gejang jawokan. Iwir dina gawir. Iwir dina gawir. Nini dina gawir. Iwir dina gawir. Catatkeun ulah kudu apa saliwat. Iwir dina gawir. Belekok di sisi pager. Nini cing balecir. Nini cing balecir dibekok sakali jeger. Coba pang pang. Tasak itu kalimahna teh nya. Iwir dina gawir. Belekok di sisi pager. Nini cing balecir dibekok sakali jeger. Coba pang. Tasak itu apa? Sok dia urang tiup. Ieu teh mati pecah ka abdi heuh. Iwir dina gawir. Belekok di sisi pager. Nini cing basir dibekok sakali jeger. Dua bangpak. Leungeus uduh. Allah, tobat nuhun sepot. Nuhun maha guru, nuhun. Luar biasa wah. Eleh siapa yang ngelikeun. Ayo, agan hebat gitu agan kade ulah dipake semanea agan aduh. Buru-buru sageurkeun. Bah, da geuning.
aduh sageurkeun kasep aduh sager gitu sager waduh nuhun kasep nuhun maghrib perbios lawan bayar heula atuh Jong aleos. syarat 500.000 tenang kir tambahan deui Kontan. Lumayan kan ah. oke bang cepat tipu negara tipu deui we iwir dia gawir nanaon asa teh goblok tong ayeuna sagana ya moai melekok di sisi pager coba itu aing kakara gadenge nini sing bersir dibekok sampai jeger bapang leles nanaon asa teh gelok mati ning bayangkeun iya pengasti kersayang tumampara ieu ge ieu nawati siamak ku ieu dawala leungitan perwihilang tanpa karana jangelek jadi mustika layang jamus kalimusana iya geuning panggih ayeuna mah Eta nu dipilarian teh. loh lura ay Lores gua. luar biasa tapi tinggal itu saha Nina si dawala aya 2 aja Masa gua. semak kape hatur Bro. moy teh Aya 2. pun tendangan iya murenya pak si cijang diuk jang diuk reng ieu teh akang oh atapa aing teh dikarek digeuingkeun leuh kudu jadi bapak teh alhamdulillah jadi naon saja euy tingali jadi nu kieu pak saeutik teh kerjaan atuh diuk lalan diuk pak harti ku siapa dah naon hari itu kuring kucing-kucingan kolot dieu aing Bisa jadi ya Bang. saharti aing ngeri kolot Ya lepas lebih. siling tidak wala bener siling tidak wala di aing ieu teh aing teh ngimpi naon ieu teh nah saya ada urang dua dari itu siapa sakumaha salira parantos nugaskeun ka jisim abdi nyata pun anak disebutkeun sidawala bari tatapa mangga da ayeuna parantos ka penang geura mulih deui we king hawatos nu tetep ieu tetudingan mangkena teh ka pun anak sidawala nah aja cenah kahartieun yen tuba kula warga tumaritis teh geuning batok bulu eusi madu Eta ulah aya penghinaan. Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam boga anak dawala seukeut omonganana kahiji si cepot beureum si gareng didinya opat warna geus ngagunuk dina opat antara Semar dawala cepot jeung gareng ngagamarkeun yen hak manusia aya opat hak manusia hak iblis aya opat
nyaeta amarah lawa masawiyah mulhamah mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah anu ngansikna dina baliyah jeung nuruniyah kabeh dina wujud Semar bakal bisa ngeburak barek sejarah manusia asal johar awal asal ti Nur Muhammad asal ti dituna ti anjeunna ayeuna geus jadi ngajararadi supaya anjeun ngabejaan kadulur-dulur anjeun supaya apa kana pangbalikanana ulah nepi ka kapangaruhan ku pangaruh dunya anu nikmat ngan sakedeung engkena bakal kabawa ku nafsuna setan temahna ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kuno kawasa atuh jauh kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak kitu aing dek masrahkeun ieu Gatot Kaca bejakeun ka raja anjeun pageuhan terus antara manunggal antara raja jeung rakyatna oge anjeun salaku angkatan perang lamun teu kitu mau oleh aut-autan geura ciptakeun silih asah silih asuh jeung silih asih sabangsa sanagara satanah air ieu nu urang keur urang hak urang wajib dimulai kurang hasilna keur urang keneh aing dek balik Semar sae wilujeng Semar kapihati goreng itu Sang Hyang Tunggal nyata katunggalan ti sawarga murut sakya sebentar ningwat murut saya sesekar ningwang sakaya gilang umur salah itu Kang Tibusya naon aing era wartawan nuliskeun eta kalimah wiwiri-wiri da dibekok ya kan apunten kadekeun deui duit sia goblok abina-bina teuing sia agan atuh heureuy ye mun dianggap janjaan aya nyopot duit mulgu alah ya ulah hapunten we tina pihak kalepatan ajeng semonten alitnya ucu subuh ieu mah darma ngahibur urang eta mudah-mudahan murang kalih anu disepitan atau sadayana cing jadi murang kalih anu soleh rakyat tuntut keadilan jalma-jalma nu barisan ngabarentuk undang-undang kumaha teh yatim nuluyu jeung kenyataan nu suruh di negeri hukum ibu denta keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia umumna sa-Indonesia nu kasebut Sunda geus Sunda wakilna terah perjuangan anu cager balageun sarta jalujur urang pasewakan maklum wangu katukang serang niliwuri Hayu urang tunjukkeun rasa cinta urang ka budaya Sunda tong hilap subscribe-nya hatur nuhun pisan sadayana anu parantos ningali channel Nur Hayati Tasima henteu ka kantun pikeun nge-like ngomentar sareng nga-subscribe kanggo ningali video-video anu sejenna anu pikaresipeun Wilujeng Sumping Dewi di video salajengna.